waktunya. Sekarang orang punya pada waktu punya, jam punya. Boga jam, baroga kabeh jelema jam. Jam dinding, jam tangan, jam beker, semua orang punya jam rata-rata. Tapi mereka tidak punya waktu. Jam dia punya, tapi mereka tidak punya waktu. Tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk thalabul ilmi, tidak ada waktu untuk silaturahim. Kabeh katungkul ku urusan dunia anu barang can pugu. Luangkan waktu untuk beribadah. Jam bararoga, ari beker bararoga, ari jam tangan mararaha, tapi dia tidak punya waktu untuk berkunjung kepada kedua orang tua. Tarungkul itu ku dunia ini jelema teh. Saya teh sama jeung target. Poho karena sholat berjamaah, ayo ngeleman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, heueuh lain komat. Aku pagawean. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Tinggalkan jual beli yang belum pasti. Sholat berjamaah sudah ada jaminan 27 derajat. Sholat sendiri di baitih munfaridan. Orang kaya bukan orang yang punya Fortune Pajero. Orang kaya bukan orang yang banyak tabungan. Orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang suka sholat berjamaah awal waktu di masjid. Anda punya uang 1 miliar, Anda punya sawah hektaran, Anda punya kontrakan, Anda punya rumah mewah dan besar, saya katakan miskin kalau Anda hanya sholat di rumah. Walaupun kita rumah sempit, tapi kita sholat berjamaah, demi Allah itulah orang yang kaya. Zulhi, ibu mesti paham. Dalam 12 bulan, tulis ada 4 bulan yang disebut Syahrullah, bulannya Allah. Syahrullah, bulannya Allah. 3 bulan berturut-turut: Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. 1 bulan terpisah, Rajab. Asal kata dari tarzim, artinya agung dan mulia. Jadi sekali lagi naukidan bahwa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab itu disebut Syahrullah, bulannya Allah. Kalau Sa'ban kata Nabi bulanku, kalau Ramadan kata Nabi bulan umatku. Sekarang bulan Al-Muharram. Ini bulan yang sangat dimuliakan oleh amaliyah ibadah kita, dilipat gandakan pahalanya. Amalan apa yang harus dilakukan di bulan Al-Muharram yang sesuai sunnah? Karena ibadah akan bernilai, ibadah akan mendapat faedah, ibadah akan bermanfaat apabila ittiba bisunnah. 1. Saum sunnah. Pada tanggal 9 Maret, 9 disebut Tasu'a. Tadi pagi tanggal 10 disebut Saum Asyura. Asal kata dari Asaro, artinya 10. Besok tanggal 11. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah di bulan Al-Muharram, lillah bi ikhlasi ubudiyati. Ikhlas lillah karena Allah. Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Jadi lamun jalma nu ngalaksanakeun saum sunnah di bulan Al-Muharram, terutama pada tanggal 9, 10 dan 11, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Tapi kalau saum sunnah pada tanggal 8 Zulhijjah disebut tarwiyah.
Pada tanggal 9-nya disebut Arafah karena orang sedang wukuf di Arafah. Sahajalmi anu ngalaksanakeun saum sunnah di bulan Zulhijjah, terutama pada tanggal 8 disebut Tarwiyah, tanggal 9 disebut Arafah, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Hadis muttafaqun alaih sahih. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah sitah 6 hari di bulan Syawal, ingat 6 hari di bulan Syawal, hadis menjelaskan seperti saum 1 tahun. Mengapa 6 hari kok seperti 1 tahun? Setiap amaliyah ibadah yang kita lakukan 1 dilipat gandakan jadi 10. Kalau kemarin kita Ramadan 30 hari kali 10 jadi 300, tambah 6 hari kali 10 berarti 60, 300 tambah 60 jadi 360, maknanya 1 tahun. Kudu paham ilmu, mata kula loba ting tiktokan. Paham? Diulang. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 di bulan Al-Muharram, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Tapi kalau tanggal 8, tanggal 9 di bulan Zulhijjah, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Tapi kalau di bulan Syawal 6 hari sama dengan saum 1 Allahu Karim. Ada catatan dalam nukilan kita. Seorang wanita yang akan melaksanakan saum sunnah izin suami. Ibu-ibu anu bade saum sunnah teh kedah wawartos kacaro eta teh puasa sun komodi unyak anyu. Lain seuli dia denge ka dia. Puasa sunnah teh kedah wawartos seula kacaro ge komodi unyak. Kalau banu teu bebeja. Dasun teu diizinan. Urang mah ahli sunnah kudu tertib dina sagala bidang. Pergi haji perempuan harus ada mahram. Umroh perempuan harus ada pendamping. Keluar rumah perempuan izin suami. Haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Istri soleha, suami bekerja, istri berdoa. Salaki dagang, pamajikan duha. Salaki usaha, pamajikan usoli. Salaki kasawah, ngamparkeun sajadah. Suami, istri bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Rumah tangga genah. Salaki gawe, salaki dagang, pamajikan, ngariung di Bank Emok. Kacau atuh rumah tangga kitu mah. Nu hiji ngalah, nu hiji ngaruksak. Yang satu mencari berkah, yang satu mendatangkan laknat Allah. Pemakan harta riba demi Allah dilaknat oleh Allah. Pemakan harta riba yarfa'ullaha barakatan min kasbihim, diangkat keberkahan oleh Allah. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Naik bank Mekar, naik bank Emok, Kosipa, bank keliling, naon we ngaranna haram. Darengekeun anu deukeut tangkal ulah ari nyiman ka bank Emok saya. Komo anu carincingna karpeta. Komo nu belah peuyeut anu belah poek-poek tah. Tak dino poek ge sieun ku bank Emok eta. Sekarang di mana-mana nih transaksi ribawi merajalela. Loba nu kacau rumah tangga gara-gara Bank Emok.
Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukur yang ada itu bahagia. Bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga ge genah da anjeun peda ari salaki setia bari teu boga kakosipa. Biwir amaru cuy wadak kandal hutang raweuy. Naon biwir amaru cuy. Wadak leuwih. Hutang kan itu ka dieu. Naonan sohor tapi tekor. Aku banget gitu loh. Ibu-ibu mohon yang tutup tidak direkam, saya tidak nyaman untuk tidak direkam. Udah saya sedang sakit. Di panitia nggak boleh diupload ke YouTube. Jangan. Saya sudah perjanjian dengan panitia, boleh saya ceramah tapi saya tidak mau direkam. Itu tolong mas, jangan dimasukkan ke eho, coba itu jangan ketua itu. Udah dengerin ya. Jadi suami bekerja, istri berdoa, salaki dagang, pemajikan salaki usaha, pemajikan usol, salaki kasawah ngamparkeun sajad, pergi haji harus ada pendam, pergi umroh harus ada mah, keluar rumah izin tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Wanita solehah tidak pernah memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain kecuali kepada suaminya. Kalau baru tengah larti kalau maina. Ari kaluarti imah gareulis siga bidadari semua. Oh, kaluarti imah geulis siga bidadari. Nya hareupan salaki jiga kunti semua. Kaluarti imah geulis siga ratu, yang hareupan salaki jiga hantu. Cantik itu untuk siapa? Bukan untuk orang. Paham? Awas mun teu diamalkeun. HP Anda banyak aplikasinya, tapi ilmu Anda kurang diimplementasasikannya. Sekarang orang punya pada waktu punya, jam punya. Boga jam, baroga kabeh jelema jam. Jam dinding, jam tangan, jam beker, semua orang punya jam rata-rata, tapi mereka tidak punya waktu. Jam dia punya, tapi mereka tidak punya waktu. Tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk thalabul ilmi, tidak ada waktu untuk silaturahim. Kabeh katungkul ku urusan dunia anu barang can pugu. Luangkan waktu untuk beribadah. Jam bararoga, ari beker bararoga, ari jam tangan mararaha, tapi dia tidak punya waktu untuk berkunjung kepada kedua orang tua. Kata rungkul itu ke dunia ini jelema teh. Saya teh sama jeung target. Poho karena salat berjamaah, ayo ngeleman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, heueuh lain komat. Aku pagawean. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Tinggalkan jual beli yang belum pasti. Sholat berjamaah sudah ada jaminan 27 derajat. Sholat sendiri fi baitih munfaridan. Orang kaya bukan orang yang punya fortune Pajero. Orang kaya bukan orang yang banyak tabungan. Orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang suka sholat berjamaah awal waktu di masjid. Anda punya uang 1 miliar, Anda punya sawah hektaran, Anda punya kontrakan, Anda punya rumah mewah dan besar, saya katakan miskin kalau Anda hanya sholat di rumah. Walaupun kita rumah sempit, tapi kita sholat berjamaah, demi Allah itulah orang yang kaya yang sesungguhnya. Waktu luangkan untuk beribadah, insya Allah rezeki akan berkah dan bertambah. Urusan uang bukan masalah jumlah, urusan uang bukan masalah jumlah, tapi urusan bisnis dagang adalah urusan berkah. Mau apa jumlahnya banyak kalau jadi musibah? Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Teboga gedang jeung pada salah kisah setia, teboga hutang kakos si pamasare teh tibra. Sanajan tiung coya, mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda,
mobil Toyota, duit loba, sawah lega, anggar we batin kasiksa, sarege teu tibra, nyagena kasur busa, da angge teu mirasa, nyage jeung lauk nila, cai aqua, gelas pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Tengenah teu mata kadengikeun ngaji nage nyarane wedakeun tengenah hate hampuranya kanu nyararane nu nyang hunyar tete lain cangkeul tuur tete cangkeul hate hampuranya kanu nyalang hunyar. Sekali lagi apa yang harus kita lakukan saum sun tapi izin su salaki ieu mah tanggal 8 ngadadak lambung. Jadi saya mah ungah tanggal 8 bulan Al-Muharram teh lambung. Tadi tanggal 10 tadi mah good. Isukan tanggal 11 pertigo. Tangki tanggal 12 udut. Jadi ngopi 2 telebung. Jadi saya mah anehnya jadi penyakit teh usum-usuman kita. Tanggal 8 sarua saya sama asam urat. Tanggal 8 darah tinggi. Tanggal 10 kan lebarannya. Ulen biak 2 geblek. Lain seuri anu hanapeun tenas ya. Itu we sama kalakuan teh. Ditita salat berjamaah coba majikan atuh salat yang berjamaah 27 derajat. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Jelema anu sukses malah jelema anu usahana ditu di dieu. Jelema anu sukses mah lain jelema anu omsetna loba. Jelema anu sukses mah anu bahagia mah jalma anu tara katinggalieun salat berjamaah 5 waktu eta nu beunghar mah. Teu kajajah ku dunya tenang hate. Geunah. Imah kita salat berjamaah asam urat. Jadi saya mah asam urat teh unggal ada. Imanya asam urat 5 kali sapoe. Ori ka masjid asam urat ai disampeun nguseup lumpat. Bener gak sih lurah? Pegawai dengan musuh. Dengan musuh. Aduh ka masjid aduh asam urat. Asam urat. Aduh, ai tidak koan nguseup, tak koan lumpat. Karena gitu ai hirup teh. Aling sekolot. Minta duit ku pamajikan teu gablek. Minta duit eueuh, enak kopi cepet yang eupan. Ari eupan imoi. Tongkol. Kerahto. Esen. Nok nake kol konengna. Make sadencis, nok asih, pemajikan daang yang kurupuk. Eta cegerang tenong, teh kuduna dibikeun ya ka anak sadencis yang mitoha, saya teman dijieun eupan da. Mitoha jeung kurupuk. Aya jelema anu kitu. Tungkul daeraheun. Lain seuri saya teh eling saya teh. Sabab aing kanu kitu teh. Bu, pertama tadi saya bilang saum apa? Sunnah. Tolong besok-besok nih yang sehat saum sunnah. Karena saya tadi sedang safar, saya tidak saum karena memang saya sedang dalam perjalanan. Tapi tanggal 9 kemarin insya Allah. Besok kalau sehat insya Allah. Karena tadi adalah safar, perjalanan yang begitu jauh. Sekali lagi ibu bapak yang kedua. Amalan yang harus kita lakukan di bulan Al-Muharram adalah al-jud, memperbanyak sedekah. Perbanyak ini teh bulan syahrullah, bulan yang dimuliakan Allah, dilipat gandakan pahala kebaikan. Seurkeun sedekah, seurkeun infak, tunaikan zakat. Apabila yang nisab dan yang haul keluarkan zakat. Pak Kiai mohon maaf, kalau zakat itu apabila nisab dan haul. Aqimus shalah wa antuz zakah. Aqimu itu kan fil amar fil madinya aqama. Atu fil amar fil madinya ata. Antara salat dan zakat
83 ayat selalu bergandengan. Artinya kesalehan spiritual harus diiringi dengan kesalehan sosial. Ulah ka Mekah mineng zakat ngaleal. Pergi haji seumur hidup sekali. Tapi kalau zakat apabila haul keluarkan zakat. Badai zakat mah entos tahun kamari teu bisa kitu. Zakat deui. Akikah 1 kali saja seumur hidup. Tapi kalau kurban tahun depan, tahun kemarin, tahun yang akan datang, ada rezeki silakan ada kurban. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Kalau akikah kan 1 kali saja ya. Tapi kalau kurban setiap tahun apabila kita punya rezeki. Zakat setiap tahun, pergi haji sekali seumur hidup. Di urang loba nu teu ngarti, ka Mekah minang zakat ngaleal cenah. Lagi zakatan mah pare nu wetan, moal nek didang jeung jaramina, bedaang. Jaramina tak etak saya jeung leutakna teh. Perbanyak sedekah menolak bala. Paham? As-sadaqatu tadfa'ul bala. As-sadaqatu sayyun azibun, sedekah ajaib. 3 kali dalam hadis sedekah ajaib, sedekah ajaib, sedekah ajaib. Apa maknanya? Kita buktikan. Ibu pernah mere duit ka dulur 1000 tapi sore datang 100.000 tah eta sedekah mah ajaib. Ya. Mangnyienkeun senal ka fakir, ka miskin, ka anak yatim, ka kiai, ka ustad, ka dulur. Besok ada order melalui online. Sedekah itu ajaib. Naik pesawat, naik kapal terbang, naik kapal laut, naik kereta api, tabrakan. Tapi dengan sedekah bisa menolak bala. Tidak sedikit orang terhindar daripada musibah karena sebelum berpergian dia bersedekah. Begitu. Hindarkan dirimu dari bara api siksa neraka. Walaupun sedekah 1 biji kurma. 1 biji kurma saja bisa menghindarkan diri dari siksa neraka. Apalagi dengan sedekah yang lain. Dari harta kita ada hak orang lain. Berbagi tidak akan mengurangi. Hei, nulung kabatur Allah bakal nulung orang. Meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban kita. Menutupi aib kesalahan orang lain di dunia, Allah akan menutupi aib kesalahan kita nanti di akhirat. Kita kelobakan sedekah di bulan ieu teh. Ada satu permintaan kalau orang meninggal. Orang meninggal tapi dia dibangkitkan lagi ke dunia. Satu permintaannya. Bukan haji, bukan umrah. Apa yang dilakukan oleh jenazah almarhum dan almarhumah apabila dibangkitkan lagi dari kubur, hanya satu yang dia akan laksanakan. Demi Allah, sedekah. Kenapa? Sedekah jangankan di akhirat, di alam kubur terasa nikmat luar biasa. Matak lamun sedekah teh ieu ayeuna talobakeun. Mangpang meungpeung. Aya keneh nu narima, engke mah akhir zaman. Moal nu narima. Kenapa? Semua sama, sejajar. Daging ngesesen neangan pagawe rasakeun eta. Neangan kuli bangunan musila nungguan ge can datang-datang lah pinuh. Tukang sawah, tukang macul, tukang tanur geus mulai hese eta. Suatu saat sedekah juga begitu. Anda mau sedekah emas ditolak loba tuh di dapur. Anda mau sedekah beras saya banyak kok di pabrik gandum. Makanya sekarang orang lagi membutuhkan berbagi di tengah pandemi. Mangpang meungpeung kemah hese sedekah teh. Ulah koret coba hirup teh. Salat Jumaah datang koropak molor cenah. Aya koropak teh sare cenah. Koropak jauh beunta. Mitah ka batur kudu bageur ai manehna korek. Geuleuh aing kalau kitu teh, Bro. Aya jelema nu nitahna hungkul. Kudu seueurkeun sedekah, kudu seueurkeun zakat, di manehna koreta kebangetan. Padahal beunghar sawahna lega, imahna alus, nitah we ka batur. Mun we kadengieun aya ada jelemana teh aya. Make kopeah jelemana teh. Paham? Seueurkeun sedekah menyehatkan jiwa dan raga. Sedekah mendatangkan rezeki yang tak disangka. Sedekah bisa menghindarkan dari kematian yang buruk.
Luar biasa manfaat sedekah tuh. Bu, ari zakat mah apabila nisab dan haul, amilin, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, hamba sahaya. Pak Lurah, Pak Ketua MUI, ari sedekah infak mah aya aturan kuping. Apabila kita dilebihkan rezeki, di mana orang boga milik boga rezeki, di mana orang boga pi, di mana orang boga komisi, falil walidaini, siapa yang harus pertama diberi? Orang tua. Ya ngaji ya. Zakat nggak boleh ke orang tua. Masa anaknya mujaki, orang tua jadi mustafi? Namun anak benghar, inung kudu bahagia. Tapi lamun sedekahnya, hampurannya, boga bati, mari pandemi, enak mah rame, lo mah mesan deui, barudak sakola, tas. Barudak sakola, panu mesen sepatunya, rek sepatu orok, panang lo Bandung ngajuru deui, di mana boga milik, di mana boga rezeki, yang paling utama diberi orang tua. Ya ngaji santri ya. Harus ada aturan semua itu. Seperti wukuf di Arafah, nggak boleh wukuf di tempat yang lain. Abdi mah wukuf terek di Bogor, itu bisa. Sa'i hanya dari Bukit Sopan dan Marwah, benar tuh. Sa'i udah gidik di lemur iya, tapi lain sa'i sama jalan santai. Tawaf kan hanya di dalam Masjidil Haram. Nggak boleh tawaf di masjid iya. Tawaf di dia, tapi lain tawaf stres. Segala rupa pakai ayat aturan sih teh hidup teh. Di mana boga milik boga rezeki teh siapa? Kolot. Anak yang baik, sayang, dengerin anak-anak mau kemana nih? Duduk Duduk, kabel kemana-mana dulu. Cari kelak kuping ke. Anak yang baik apabila diperintah taat, diberi bersyukur, berkata yang sopan, mendoakan orang, menjaga hajat hidup kebutuhan orang tua. Kolot mah geus we kita ka madrasah. Geus we kolot mah kita salat berjamaah. Bapak buruk-buruk ke papan jati pan hade goreng ge teh anak bapak sorangan. Abdi ge da bangor-bangor ge kungsi pan hade mikeun ngaji ari dina YouTube wae mah. Aya 3 doa anu moal ditolak ku Allah. Nu kahiji doa orang yang teraniaya. Mata ulah sok nyeri ka tetangga, ulah sok nyeri ka baraya, ulah sok nyeri ka pagawe. Dunia mah berputar. Hari ini Anda bisa jadi bos, besok lusa Anda bisa jadi pegawai. Hari ini Anda pegawai, mungkin besok lusa karena kejujuran Anda ada yang mempercaya, Anda yang ngasih modal, bisa jadi Anda jadi glosir. Nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Mata ulah sok nyeri kan untuk boga teh ulah. Lamun nu beunghar maot, nu miskin maot kudu sarua ngalayan teh. Bukan nu beunghar. Nu beunghar maot mah sanu made ngamandian kene abdi, kene abah, kene uwa, mun dilobo kana buat. Da aya ieu an. Aya nu balangsak mah bapak rek kamandian, moal bisa. Aya rapat. Ini nu ngamandian. Mani sorangan. Aing jelema beunghar mah nu nyolatkeun ge loba. Para ribut da aya kamadun. Bener urang nyaho teh di amplopan. Jelema nu balangsak nu miskin mah nu nyolatkeun ge dulur-dulurna doang. Parunya teh kan kitu teh. Nu beunghar mah nggali makam ge gancang. Da gede kuliah aya kopi aya mie makam teh geus mah. Bala aya gancang nggali ge. Tere da ku beko. Anjeul mah balangsak mah meuni hese nu mandian nu ngagali kubur ge da pedah eueuh kuliah.
atuh mai teh turun dak mantuan si kaburu hujan dengerin saha jalma anu ngabeda-beda jelema di alam dunia disiksa ku Allah beda. Kenapa? Karena dia telah membedakan ciptaan Allah. Semua sama kok hamba Allah. Anda dipuji demi Allah tidak akan jadi langit. Kita dihina, kita dibully, kita disaksi, kita dikomen, kita tidak akan jadi sampah. Tetap kurang hamba Allah anu lemah. Nggak boleh membeda-beda. Saya paling nggak senang kalau membeda-beda begitu. Kalau mau uang hari ini saya bisa diundang oleh orang lain, tapi karena saya sudah janji sama panitia, subuh datang panitia beres di masjid ini di lomba-lomba. Beres sholat subuh di masjid. Urang teh anu dieu jelema geus dimarah. Ditanya teh jam 3 eta ti dieuna. Utuh urang ka masjid mun teu era urang. Ya. Apa boleh membeda-beda? Sama hamba Allah. Itu pelayanan Pak Kadea saruakeun. Mari duit gancang ti. Itu mere duit ruksak prinana ruksak. Lain Pak Kades lain tak anak buahna tah sia. Sok kitu saruakeun, da anu nyolok teh ieu, tanu nyolok lurah teh ieu. Benar tuh. Natak 3 periode ge meureun kapake. Bu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Tentu saja perjalanan yang diridhoi oleh Allah, seperti sedang mencari ilmu, seperti sedang mencari harta halal, seperti sedang berkunjung silaturahim. Makanya ketika Anda sedang dalam perjalanan, pasti doa, perbanyak membaca doa. Lamun dina mobil teh ngadoa, lain ngadugem sia teh ieu sih mah na mobil ngadugem sia mah. Keur na mobil teh ngadoa, karena doa orang yang sedang dalam perjalanan dikabul oleh sohe hadis nange. Na mobil ngadugem sia mah. Teu maju-maju hirup teh maneh mah da kitu. Bu, yang ketiga doa yang tidak akan ditolak itu doa kedua orang tua. Lamun hayang loba omset, lamun hayang loba target, lamun loba hayang order, kakolo teh penta doana. Isuk tah kakolot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka ku inung nate ke nyang punyar, ada angan wajib nu amis-amis. Dari jeung cinteh mendoknya anu panas, anu kolotna anu tiis masuk seueur. Assalamualaikum. Cek anak teh. Waalaikumsalam. Inungna ngajawab cium tangan ka inung teh. Ma ulah ari buahna tina ilmu teh amal. Sesuai doa yang kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah. Pasihan abdi teh ilmu anu mangpaat. Wong tadi abdi ngupingkeun tausiah, malah sateu asana ge aya tilawah, malah sateu asana ge aya tawasul. Jadi ngandoa anu teu ditolak ku Allah teh doa Ibu Rama. Sanajan mamah teu gaduh intan, teu gaduh berlian, tapi aya anu langkung ti emas, aya anu langkung ti berlian, di mamah di emas teh nyata doa. Doakeun mah hayang usaha abdi teh maju dan niata ge hayang ngaumrohkeun emak. Bagja cita-cita kitu mah. Teu dipenta oge inung mah teu weleh-weleh we. Ngadoakeun ka anak teh kabeh. Si bungsu, si panengah ge sing sehat sing soleh. Teu dipulah pilih sing aya dina ginanjar kawilujengan apanjang apunjung syukur atuh mah tah kitu doa mah kakolot baca hadisna sahih cuma hayang loba omset hayang loba target kalakah ka dukun cek dukun wayahna we pantok kedah mayun ka kidul di kaki dul ke teh balangsa da kanang domba
Beungar henteu kalaka bengek we nu aya. Sadaranya deui ka dukun anu kumaha ye pun saat aya kamajuan pinahkeun coba ka kaler. Dirarasakeun juga minggu-minggu ieu mah ka kaler dipinahkeun kalaka balangsak da susukan. Beungar teu kalaka banjir. Lain seri eling sia. Dege geus anu hanapeun saus teh. Dukuan sama didatangan. Kakolot eta doa mah. Eta dukun, nya dukun teh ada terus ditingali-tingalikeun didohir-dohirkeun. Baheula kung sirame siana leungit deuk-deuk orai koneng naek geus. Kung sirame tuh. Oh, sekali bohong. Ada tadi penjara mah bohong. Kakolotnya paham. Jadi di mana boga milik boga rezeki teh saha nu kedah diutamikeun teh sepuh Pak Kiai berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan Al-Hadis dan kaul ulama. Dina kakolot boga milik boga rezeki teh. Jeung barang bere ka indung jeung ka bapak mah kudu keur sager, dipuguh pan kadaharkan. Ayeuna teh indung teh kudu nama atuh pangmeulikeun martabak. Dari ngaji teh ngagayem martabak telur, yang telur bebek. Ieu mah barang bere ka indung keur geuring boro-boro hayang teh para rakyat. Ikur geuring mah yang abon. Mak hayang sawo seginuna teh emuk, bapaknya dari awal hayang cageut. Lain seueur sia deui sia. Kalau teh geus saeur sia teh. Keur geuring sia. Bergeuring di tatawaran hayang naon atuh. Kamari boro-boro. Tah ayeuna indung teh keur saeur panggulikeun baso, ulah sing-sieunnan. Mah ulah ngabaso mah geus ngirim botol tuh. Dibere teh cairna tah eta ngirim botol teh cairna. Ai saha orang-orang teh ngirim teh. Tuh tingali bapak teh pameulikeun ayeuna samping BHS, dipake salat Jumaah. Tuh tingali bapak teh pameulikeun karepus kopiah, pameulikeun baju koko, baju takwa. Pan kapake beuneunan dipake rotinan, dipake sholawatan, dipake rawatiban, dipake manakiban, bener teh? Ieu mah ayeuna hirup. Teu dibere samping. Tadi bapak mau tutupan ku samping alus. Geus naon sia teh ieu. Tapi geus maot kalakan ditutupan. Tutupannya tutupan alus. Geus hirup sia teh. Kapake geus maot sia. Lain sana ini si Aren kita menghadapkan tema sih. Si Marikun hirup si samping kolot beleal sih. Lain ngus mau kahadi itu kan cinta tuh kakosat kedah buktos kasepuh dari dona Allah ke tergantung ridona inung bapak mungkarna Allah ke tergantung mungkarna inung bapak. Kamakola Imam Abu Hasan Al-Mawardi sausi dunia ngadoakeun ka ujang sing alus. Sausi dunia ngadoakeun ka urang sing sukses. Moal dikabul Allah lamun inung bapa ngadoakeun goreng. Tah kolot puguh. Ulah jauh di jaruk cung nu angang di peang rek inung kalaka di hapean hayam sia. Ayo serius dari ini. Ya, itu sia kelakuannya sia. Mama mau HP ayam paraban. Dari mana rek ka mana? Mau cina liar. Betanggung sia jangan inung dijajah ke Manila. Kasepuh kotak teu saeutik jelema anu masantren dilanya, teu saeutik jelema anu ngarti kana musabaqah qiraatil kutub, hampura paham di bagai ilmu tapi teu manfaat. Tak salah satunya itu kuncinya mungkin dia banyak durhaka kepada kedua orang tua. Itu loba begitu tahu kemanfaatan ilmu nanti. Tak kakolot orang mau ke mana-mana sesuai sunnah. Mak bulan ieu mau kena kamu duhanya itu inung teh cenah duha siapkeun fasilitasna. Ieu mau kena na
pamelikeun mukena anu mahal anu sutra tanya tiis pang sutra manya nu 1.800.000 di botani aya di botani lantai dasar ini diskon ayeuna pamelikeun sajadahnya di empang kan ayanya anu ti Arab aslinya genaheun empuk itu sujud teh genah teu urut sujud teh sararoek sajadahna pan anu nyata atuh bapak teh pamelikeun samping BHS pamelikeun gamis pamelikeun koko bapak pan sunatan di mana bapak bade ngatapan salat berjamaah teh nganggo minyak wangi yang menempel di badan bukan di pakaian dan non alkohol tembongkeun siar agungna agama Islam sadayana kita pikih anu ditulis ku para fuqaha baik Safinah, Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar, Subulus Salam, Fikih Sunnah bab awal adalah bab toharoh memeh bersih batin bapak sing bersih atuh lahir angwan-angwan giringkeun kolot kitu demi Allah maju he usaha bapak teh titah mari raban Pak Me Pak waktu dijual teh di bejaan pas kan anak teh ka mana jang me eueuh dibelikeun kana lem bapak teh ngarit kita rek ngajual saileun tapaleun kosong nah, boleh begitu jadi di mana milik rezeki teh ka inu kitu kapal bilang barat cara batul katen sedih kan kapan inung teh di umroh aya nu di ka Mekah bahkan sampai viral kan ada seorang anak menggendong ibu ketika sakit ada seorang anak yang menggendong bapaknya ketika melaksanakan tawaf duh Allahu Karim inungna di ka Mekah bapana di ka Mekah digandong kudu jadi anak teh bari nyarios da cantang tuh saimbang jeung kanyaak mama can cantang tuh sama dengan kasih sayang bapak can saparapat-saparapatna acan ya mah ih eta budak teh kitu tak kasepuh bamirik teh senangkeun coba inung bapak teh ari bapak beunghar inung beunghar mah anak masuk jadi raja bapana balangsak indungna miskin anak beunghar eueuh da dasar agama indung bapak teh sok jadi babu unggal isuk indung teh nganterkeun incuk ka TK jadi ayeuna teh incuna ningina teh sakelas di PAUD manyaya PAUD wisan boga duit ge bea aku incu dipake belian lauk cupang pensiun saya tadi pensiun waktu sama akawates ini ayah begitu aja di dia mal isuk hidung ngaturkeun incu KTK ini ayeuna mah TK arompong aya TK luisan lagi seri saya tadi ke siapa kolot teh ulah sok kitu kolot lah kita ka madrasah kolot lah kita manakiban tuh kita sholawatan tuh kita sholat berjamaah kolot dijajah semua sabu udah gelo koprek sare emak koprek dahar emak sekinong nate baheula ngurus inung maneh ayeuna ngurus maneh inung marido kada kumaha atuh kieu kabuktianna jadi boga milik boga rezeki teh kasaha gitu Pak Kades itu boga milik teh kolot lamun aya akte jual beli teh bere kolot terkurang cenah ayeuna teh akte jual beli teh aya ge akte kematian nu koneng lebih aya amil Pak Amil ke mana
palebe boga milik boga hiji teh kakolot urang teh heula urang mangajina anu sesuai we da urang mah ahli sunnah wal jamaah hege harus kasadayana guru dari do mah ridona inung bapa mah tergantung ridona Allah mah tergantung ridona inung mungkarna Allah ge tergantung mungkarna inung itu doa yang tidak akan ditolak itu salah satunya doa kedua orang. Lanjut teras ke di mana gaduh milik gaduh rezeki teh Ustaz Pak palil walidaini mitoha ieu bere jeung mitoha mah teu batal dugikeun ka bada duhur teu batal jeung mitoha mah sama sejajar berarti urang kieu teh nya maju teh ku mitoha doa mitoha padahal ulah sok beda-beda antara kolot ulah sok beda-beda antara mitoha sarua abdi mah paling teresep dina bab rumah tangga lamun dibeda-beda teu meunang sarua kolot urang sok aya dina bab rumah tangga lalaki jangkung badak kumis baplang tapi eleh ku pamajikan badak awak tapi eleh ku bebek umi saya panjang sabelah tapi eleh ku pamajikan aduh awak jangkung badak ari hate Hello Kitty bisa dengerin sih eleh sih ku pamajikan teh nu hanapeun caulah kitu sih dengerin sih sok eleh sih ku pamajikan ulah kitu sih teh mau barang bere ka inung mah iya mumpung eueuh si teteh ya barang bere gitu sieun ku bebek di luar gagah perkasa di rumah tidak berdaya aya da jelema teh keur udud ulah kitu urang mah lalaki boga kewajiban ngurus inung bapak beda jeung anak awewe mah kedua watos heula ka carogena kita mah pemimpin tapi kita harus adil antara ke orang tua dan ke mertua sama mun ayeuna kakolot BHS kabitoha sarua ulah atlas sok ayanya aya lebaran ay kakolot nama rantang na genep susun sangu na gini tincang dedet dikit gitu make cacorek ku cacorek ditincang daging na gemuni bistik dada mentok dihuna sarantang angeun menikara sabab bumbuna anterkeun mempenghaneutkeun ari kami toha eueuh gaji hungkul ceuk mitoha teh aduh ya ti binantu error gaji teu didang geus kolesterol atuh ari seri eling itu tah make lipan tah awewe na teh da masuk aya awewe gitunya terasa kurang mah sebal ini awewe kitu teh da teu kenging kitu mah sami sepuh itu oge kumaha lamun di dinya ke kalakuan minantu kitu ngeunah teu saruang gitu kitu ngeunaheun ku di dinya sok hayang pintar kodek aya minantu kudu bager aya maneh kami toha jahat Batman sia mah sok anu kitu teh da teu kenging da sami bulan ieu teh boga omset ya tina laladangan nya oplen poe Sabtu bayaran teh Sabtunya bayaran aya nu Minggu boga bati sakieu biaya operasional sakieu gaji sakieu oh urang teh boga bati karunya kolot ya kami toha mah keuna ku abdi tak ka bapak abdi ku neng mamahnya ka ditunya bun anterkeun geunah rumah tangga teh kitu paham orang tua nginep beli martabak telur ayam pop rendang hari mitoha ngenong dadar enog
tak mitohan nama tarang ngenong dak sok sieun kolesterol sok aya nu kitu kita sakanya tapi tak teu sadayana kitu nya ibu-ibu teu nya tina 10 teh salapan anu saurang teh geus maot ya. Aya da jelema teh cicing ngedeket pos bari nyarane terus kitu teh kami tongkat tulis satu siapa yang harus diberita orang nuka dua mertua lanjut baca wal akrobina dulu pak kiai hampura imam bab sodakohnya bab impak lain bab zakat ya ai sodakoh mah memeh ka batu teh kadulur heula ulah imah ai dulur dibere batu dibere ai dulur henteu teu kengen kitu cuma dulur dibere teh tadi dibere cenah anak yatim mah ai maneh henteu da can maot makna barang bere kudu kitu sia cuma obatin gapres ya tata pabejan saya kan sok gapres tere pae sok gapres tere tata dua paehan kita pae kata balak tilu datang modal pesan ngadengnya nu gapres payang umur modal ayo tok gapres takun kajang tilu beungeut ajet di bulaon nagen harus salat subuh 2 rakaat diajak mana kibat aduh mang itu kuat ai tarungkul opatan main ludo play player Mobile Legend top up dana slot wah sore ka warnet pasang judi online aya ada jelema teh aya nyekel HP jelema teh Bu Pak jadi lamun boga milik boga rezeki teh kadulur depan hampurannya teu dulur kabeh beunghar teu sadayana dulur beunghar leus boro-boro batu di api pun bapak teh gaduh urang kali teh aya 8 nu kahiji istri di Jakarta lanceuk nu kadua di Bogor lanceuk teh istri deui nuka tilu di Cianjur istri deui nuka opat di Cipanas istri deui tanu kagenep nuka 5 berarti ieu tah si ganteng kalem 52 tahun teh glowing we da make MS glow man atuh bicara salaki euy bau eupan bau belenok bukan salah kita Gusti Agung mau udun bicara ulah ngarokok molotov mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae hampurannya kanu barega pangisa ka bidan normal dibawa ke posyandu umur penyakit sakupan nasaan awak teh begang-begang di rongsen teh ka rumah sakit asup teh ruangan radiologi gambar nanti jelas gambar salaki keur bohot hampura kanu barega rongsen isukan Bu tak adi awewe adi teh awewe deui terus adi teh lalaki terus awewe deui dateng kabeh jadi pendakwa wajar saya banyak yang komen katanya kiai penceramah tapi mobilnya mobil tua apa-apa tidak apa-apa silakan Anda bilang seperti itu nu penting mah urang mah boga milik boga banda teh kamangfaatkeun kudulurnya manya kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi tah huruf qasam teh aya 3 dina jeruknya memeh ka batur teh geuningan barang bere teh kadulur heula kabeh teh dulur teu beunghar teu kabeh dulur sager kadang-kadang sok aya bae dulur teh anu geuringnya sanajan teu boga teh ari akur jeung dulur mah geunah demi Allah
Haja ngarariung ngararendong nya anu ti Cianjur pan sok mawa beas anu ti Bogor mawa talus ngarariung dulu teh nya hajat pan Yunatan awinkeun ngararendong resep teh jeung dulu teh rupa-rupanya anu babantu bae aya sak-sak cicing barang daang wae pada tekane ih sekarang pakai dulu rupa-rupa barang daang Bali panglobana barang bawa saya tahu lain seri satu banget gitu bating manis ini satu dekat dus ya udah kabeh dulu teh kan kabeh gitu udah aya bae dulu teh tinggal rupa-rupa dulu teh nu bageun nu korek nu cerewet nu cebrek anu kos bedug ditakol sada kic aduh eta mah ih sekar we pabalata kabehnya hampurannya apa teh jadi besok-besok ada rezeki saudara diberi saudara apa-apa moal rugi dulu kadulur nalang kanu susah mereo mawe kapake jeung kamiskin tunai sedekah mah karasa kamangpaatkan jangankan nanti tunai ayeuna ge menolak bala menyehatkan jiwa dan raga mendatangkan rezeki yang tak disangka bisa terhindar dari kematian yang buruk sedekah gede yuk kadulur kalau menghajat sarua dulur teh bere yuk wakuna hajat ai dulur awewe mah seragam lagi sarimbit ai dulur lalaki pun seepun bahan lain aya gitu itu dibere dulur lalaki nama jadi kumanya teh seragam gitu dulur malena bae seragam teh sarimbit ai dulur lalaki mah teh dibere seepun bahan resep emang kanu korek gitu teh tadi ulah gitu asal ulah tabon dulur ngajuru langong nya ieu jang kabidan ieu jang biaya perawatan ieu jang sapopoe da nu ngajuru teh nya sok hayang barang daang bae kanu ngajuru marowok bakak ge beak pan sore ku sorangan yang katuk pan menyusuinya Yumat bonghar lanjutna adina ngajuru nginyem eta kabang emok sok cieun disita we orokna ulah gitu lah. Jadi siapa yang harus diberi? Orang mertua wal yatama anak yatim gitu urutan lagi kaopat ilmu teluasnya ya Allah dari yang tidak tahu jadi yang lupa jadi yang tidak paham jadi dengan kadulur anak yatim sok pasian anak yatim lu di pasian teh anak lain inungna si awas tak yuk mau ayah nu merek ka inungna bari minta nomor WA Elisa nu nakorsi si Elisa barang merek gitu sama ditinggalin teh glowing eta mah atuh lain sodako eta mah ada ikatan cinta punya lah barang merek karena polis berek cerinya pada peta nomor WA iya sudah komentar nomor WA so ayah laki itu tersep mana laki-laki denger laki-laki jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik karena yang menarik itu belum tentu baik ingat masa sulit pemajikan ngelem harus buka bati OTW sok karena kalau laki itu teh Kobatur nanya sedang apa di mana lagi ngapain sih
Sudah makan belum? Hari pemajikan bau lem. Wah. Besok itu saya karunya. Besok-besok tehnya pemajikan teh, Bu. Aya naon? Besok kan misalkan ada hari liburnya, kurang tadabur alamnya. Jadi pamajikan teh atuh bawa kabela nova, bawa kabotani pangmelikeun tiung button strap. Ada kan button strap 525 anu syariah. Pangmelikeun tiung denai, aya kan denai 245 kan. Joya ya, Elzata, Dauki, Nibras, jadi gitu. Ya mau pemajikan tiung belel, boga baki mulian manuk, mulian manuk. Beli tiung, saya beli tiung. Mau mulian manuk, mulian manuk. Ari manuk dipoe. Make apel manuk mah. Manuk mah make apel. Di manion. Pemajikan gering tadi lap-lap aja. Coba majikan teh nyangka manuk mah daripada kawin. Mereka dengeun aya da. Yang munyan jelema teh. Manuk make apel, pemajikan daang jeung baslug. Sareng manuk alus, sareng pamajikan ngagerek. Coba pangmelikeun spray atuh pamajikan teh My Love. Aya kan My Love? Kintakun, Emberland, Kingland, Lady Rose, King Coil nu mahal mah tadi botani 1.800.000. Jadi geuna sare teh tibra pamajikan teh nyarari awak. Di masa spray urut sepandu. Coba aya gambar urangan. Ampun enggak bisa lagi. Boga duit gus. Boga duit mulian banget. Aya di imah sal sakapeung mah deui. Anak ya. Nah, Ibu baru 4 ya. Semuanya ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan. Tapi Pak RT, Pak Lurah, panitia tidak semua saya sampaikan pada malam ini karena ini adalah strategi pemasaran. Jadi supaya sabi diulang deui. Jadi kayaknya kami aya acara ulah kakak saya saha. Apa kita akan beres sadayana? Karek opat tanya. Karek opat. Jadi ke sama bagian Pak Lurah acara nang ke. Ibu dan Bapak saya doakan semoga semuanya bisnisnya pada berkah. Anaknya soleh dan soleha. Tolong bantu Ibu, saya biar lekas sembuh. Saya sudah 2 kali dioperasi. Dan per tanggal 1 Agustus saya sudah mengundurkan diri jadi pegawai negerinya. Karena memang mohon maaf agak sakit-sakitan. Ya, apunten teu tiasa salami kos sajam saparapat ieu. Biasana mah sajam Pak RT-nya eta, Pak RT menu saparapatna. Ngartosnya Pak RT. Sakitu wae nu kapihatur, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.